Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala musannif rahimahullahu ta'ala fi hadzal kitab mu'allif sultan Syekh Nawawi al-Bantani. Nafa'anallahu bi ilmi wa bi karamati wa bi syafa'atihi wa bi jazatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iqamus sholati wa ita'uz zakati wa shaumu ramadhana wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wat tasdiq. Wa iqamus sholati sareng kaduana pirang-pirang rukun Islam teh adalah nancirkeun ngadegkeun atanapi ngalaksanakeun kana salat. Wa ita'uz zakati sareng nu katiluna rukun Islam teh adalah nyumponan atanapi mayar kana naon kana zakat. Wa shaumu ramadhana jeung nomer kaopatna nyaeta puasa di bulan Ramadan. Wa hijjul baiti jeung nu kalimatna rukun Islam teh adalah munggah haji ka mana? Ka Baitullah. Man istata'a man bikin jalma istata'a anu kawasa itu siman ilaihi kana itu hijjul bait sabilan di perjalanan ma'al ikhlasi sartana midamel kana ikhlas wat tasdiqi sareng tasdiq. Sabadana tutup roes pungkas carita masalah ajengan musannif pirang-pirang rukun Islam nu kahijina adalah syahadatun an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tuluy ajengan musannif tandang tumandang dina ieu nu salajengna bagian anu kadua dina pirang-pirang rukun Islam teh adalah iqamus sholati. Artosna kedah ngadegkeun kana pirang-pirang eta salat. Kana salat. Bahkan dina sarahna mah ayal al mudawamatu tegasna mah mudawamah nalajang kana salat. Di auqatiha dina pirang-pirang waktuna itu salat. Sapertos zuhur pang pertamana tuluy asar maghrib isya subuh. Malam tinggalin salatna kusabab misal urang teh poho atanapi emut hari rarasaan teh masih kene jam 1 ternyata si moreng geus jam 3:30 sibuk lah kumana maka wajib pikeun eta jalmi kadah ngaduan kana eta naon kana salat. Sok sanajan dina waktu anu diharamkeun. Mana waktu anu diharamkeun dina migamel kana eta salat sapertos nalika jalmi netepan ashar pan teu kenging aya netepan deui nya. Teu kenging atanapi santos netepan subuh teu kenging netepan dina deui. Aya netepan deui da teu kenging. Tanpa terkecuali aya sabab anu mana eta samemehna atanapi sateacana anu matak tinggalin sapertos misal tadi teh urang teh hilap leras hilap ieu mah teh emut misal contoh ngan moal aya teh naon emut wajib dikodoan
sok sanajan dina waktu nu diharamkeun da urang teh geus netepan asar gue netepan deui mang netepan naon eta teh netepan kodok kumaha tah maka waktuna teu sasios aya rukhsah enten kenging sok sanaos ngaduk-duk we tuluy nepi ka waktu magrib sabada netepan asar ngodoan netepan duhur asar magrib isya subuh da fungsi misal contoh urang teh baheula hilap teu naon salat atanapi urang kantos kapungkur bilih rarasaan netepan teh teu sah maka teu sasios dikodoan dina waktos anu diharamkeun pada asar atanapi pada subuh kami di luar kota Mekah tanpa terkecuali ayeuna lebet kota Mekah kami di kota Mekah mah teu aya waktu nu diharamkeun di mana mah di Mekah mah wabi arkaniha jeung pirang-pirang rukun eta salat hartosna teh kedah uningat nu sakumaha rukun salat dina kitab Safinah ayat 17 dimimiti kawitna eta niat tur takbiratul ihram ditungtungan ku aweh naon aweh salam assalamualaikum 17 tapi dina kitab nu sanes mah aya 14 mana nu leres sadayana ge naon leres dumehna aya nu disingkat dina masalah tumanina bahkan saur Imam Ghazali mah rukun salat aya 18 mana nu 18 nu ka 18 rukun salat nuturkeun Imam Ghazali adalah khusyuk khusyuk urang teu naon urang hayang rukun salat aya 18 tafaul turut ka Imam saha Imam Ghazali teu naon heg wae ngan lamun sae urang salatna teu naon teu khusyuk berarti teu sah lamun sae salatna teu khusyuk Allahu akbar ingat aduh Persimayan naon sah eta mah madu teu sah tah bagi rukun salat cek manehanana aya 18 bisa mau urang ada rasaan naon mal bisa perasaan kayak perasaan istidroj dina nalika netepan takbiratul ihram pamengket jeung istri benten ari pamengket maka dia pan sunatnya aya fiahna Allah saha mah pamengket si dua dampal panangan ieu mayun ka mana ka kiblat Allah aya pangnaonna pang utama pang afdolna Allah itu dulu si kelekna teh kedah katingali terbuka gitu nya yang kieu tadi ya afdolna kumaha pamiki sok anu kieu Allah sah teu sasios Allah ngan teu kenging kana kautaman dina pasunatan ngangkatkeun dua naon dua panangan gitu lainna maka dieu semoga akbar nyimpen panangan curu ka dieu nu tilu ka handap pamegah kumaha pamistri mah sanes ka dieu istri mah mun istri ka dieu makruh mangganna sok sanajan sah niat dina hate takbiratul ihram ya Allah ngangkatkeun dua panangan sah sanajan istri ka dieu kan pangkat nanti naon hungkul makruh bagi tasabuh nyarupaan anu kumaha sakumaha kuduna anu dipigawe teh lalaki ternyata ku awewe eta teh naon makruh nu kuduna mah make calana teh lalaki nu make androk awewe hege dibalikeun ieu mah nu make androk teh awewe lalaki anu make calana saha awewe dibalik gitu terus dina takbiratul ihram sami gitu Allah pamengget ka dieu pamistri ka dieu kana dadana kenangkeun
Iya dah. batas masa kia Ustaz. Oh, istri mah. Aya murah manggakeun panangan teu naon sah. Allahu akbar kieu ngarundai. Sah teu? Sah teu naon. Sok aya nu kadang di dieu geuningan. Kumaha eta Ustaz? Waktu subuh gimana tah? Jadi suka cerita. Apa disebut? Iya. Nah, dina. Sah teu salatna? Sah lamun saya kaena ngadobrak kana pirang-pirang rukun salat. Hartosna teh henteu ngarumpak kana pirang-pirang pangbatalan eta naon? Salat. Dari nyimpenkeun panangan ka diman teu kalebetkeun kana rukun naon? Rukun salat. Ieu mah pangkatna sunat disebutna. Halus gak? Waalaikumsalam. Eta mah bade di dieu di luhur. Bade di dieu eta di handap. Sok sanajan teu dikitukeun dirumaikeun kieu. Sah netepana. Agar aya arek. Halus gak? Ngan anu utama afdol nama di mana? Pas malbahan dina naon? Dina mana di dieu? Kieu. Halus gak? Pang naon mah? Pang afdol nama di dieu. Ngan kade pas nyimpen ieu di dieu kieu teuing. Soalnya lu misal contoh arah kiblat kan itu ternyata pas nalika dipangangi kieu jadi di dada teh belok ka ditu. Anu gitu. Isrop disebutna teh naon teuing? Leuwihkeun teuing. Kena jadi batal salatna teu sah. Batal eta mah. Eta dina takbiratul ihram. Terus aya deui perbentenan antawis aya na pameget jeung istri dina ruku. Rukuna pameget jeung rukuna istri kudu beda. Maksudna beda di dinya entong disamikeun. Kumaha ari rukuna pameget mah biasa? Mana si ieu da naon namina ieu teh? Sikut. Hah? Sikut. Naon namina? Sikut. Ya iyalah pokona mah. Siku mah ieu teh. Oh, Ieu da tidi ka dieu teh. Ya tahu Ustaz. Tah ieu lah. Ya. Halus. Kadang angkong si lamut jeung pingping kadang angkong. Halus teh. Biasa gitu. Si panangan rada renggang kalau usah pertengahan. Apa mau dicontohkeun mah kieu tuh. Nah, itu ya. Nah, itu kedah naon? renggang. Renggang. Nah, gitu. Halus teh. Mun ka dieu sakatu kieu. Aya nu lebih ya. Isrop naon teh gitu teh. Leuwih teuing makruh Pengalaman banget. memang lanjut Ustaz. Hukum istri Ustaz. Hah? Hukum istri. Eta pameget. Pami istri mah tong gitu. Salah lamun ruku istri gitu. Sok sanajan sah rukuna gitu. Sah. Ngan tibalik teh cara tadi anu kudu nama lalaki mah make celana heuh sim horeng make androk tibalik gitu. Halus ya. Ari istri mah lain kieu. Tibalik istri kieu mah. Aya teh angkong. Wah istri mah ka dieu tuh gitu. Halus ya. Tapi situ urang mah lempeng we, gimana ka dieu rapat. Dina ka dieu kana rambut. Tuh. Sama. Istri mah gitu, dina naonna teh. Udah rapat pada maksudnya. Dina ruku rapat. Dina sujud sami benten sage. Istri nong sami ari pameget mah sujudna rada ka mana? Rada ka payun ngarongkong gitu. Terus ari istri mah tong ngarongkong gitu. Sok emang ngarongkong gitu nih. Power bisa murah nih. Kami ditahan deh Ustaz. Ditahan si istri mah kada kumaha anak pameget mah ka payun ka dieu tah kan gitu nya. Kayak nanti gitu. Entong itu mah sok anu gitu nih jika tabuk anjing. Gitu dah. Tah istri mah gitu makruh tasapuh kada kumaha ka dieu ka payun. Tah di situ urwa rapatkeun ka dieu. Tuh. Tuh ieu nongeng. Tah si ieu na rapat kana pingping. Panangan ieu teh. Rapat kana naon? Kana pingping. Terus ieu tah. Rapat kana lambut ke dieu. Tuh istri mah kitu. Naon teh? Sujudan teh. Tengah jungkal Ustaz. Moal. Itu rapat ari pamuget muka payun gitu istri mah rada kitu. Matak istri mah dina sujudna teh langkung nongeng ka mana? Alur.
si istri mah dina sujud kantong sami tuh kumaha tuh misal orang teh karaknya bejaan dong pamajikan Oh. bejaan ini gak dia non akang yang merhatikan sholatnya kumaha gitu sok sholat ruku pas ruku teh asal gitu beres bejaan ini ruku teh kieu ini sujud teh gitu apatasan kurang apanya wabi arkaniha jeung pirang-pirang rukuna eta salat nu sakumaha ayat 17 nu nembe assalamualaikum wa syurutiha jeung pirang-pirang syarat sahna eta naon salat sapertos kadahwayana suci tina anggota pirang-pirang najis nah dina badan dina ayeuna pakaian atanapi dina tempat naon tempat salat mana sapertoskeun urang teh nuju netepan pas nalika awe salam mukakeun kopiah ternyata si muhrim dina kopiah teh sireum pae kumaha salatna maka salatna wajib dikeun eta jalmi kudu dikodoan deui balikan deui upami dina sajadah ning kosan kan sok netepan mah di bumi maning istri itu kan nuju netepan aya plek teh cak-cak kana sajadah dah teh cak-cak lamun seuk eta urang nangtung teu katincak diuk teu kadiukan sujud teu kasujudan teu beunang kumaha tah maka pangkatna sah eta lamun kieu mah tek kana sajadah pas urang sujud teh kanaonan kasujudan salah sahijina aya nu baseuh rek urang nu baseuh atawa itu naon nu baseuh maka tidinya jadi najis upami pas pisan dina pangsujudan ieu Ustaz upami ningkah ka pinggir salib sate perangkat tinggalinya urang beri ieu teh misal urang keur tatih aya di payun geser ka kanan atawa ka mana ka kiri supados sangkan supaya ke urang nalika sujud teu kena kana eta najis Anda mendapatkan hiu 3. karena kieu dina sejadah eta sejadah teh tungtungna kaciompolan budak urang tungtungna hungkul ngarambaina heeh nalika pas waktu statih teu katincak salik teu kacalikan sujud teu kanaonan teu kasujudan kumaha tah salatna sah teu sesios da eta mah sejadah pangkatna anu teu barang anu diangge ku urang naon tetepan lain barang anu dicandak naon tetepan tapi eta mah ampara biasa disarupakeun kana taneuh kana langit kana bumi tah ieu mah sapertos kieu aya kanajisan eta cap-cap baseuh misal gitu nya tanpa terkecuali garing piceun ya buru-buru jadi masalah ieu mah naon baseuh aduh kumaha tah urang teh teu dilepaskeun naon teh si sorban teh diangge we kieu eta mah jadi batal salatna sabab aya naon teh aya najis tah insyaallah mungkin dibahas lah dina kitab Sapinah eta mah aya Anda mendapatkan paus dan naga. sampai Sapinah aduh cairkeun isukan rukun Islam nu kadua teh adalah salat sakumaha wae ripu urang ayeuna gawe sakumaha wae capek urang gawe maka wayahna salat mah ulah dinaonkeun ulah ditinggalkeun salagi masih kene aya akal anu sampurna bahwa nyaho nu kitu hideung beureum lamun sek rupa wae meni manggote ieu mah geulis berarti masih kene aya akal anu naon sehat sampurna wajib pikeun eta jalmi sok sanajan teu bisa lempang sekalipun salatna kudu dinaonan dilakonan kurang kabaring di rumah sakit teu bisa hudang teu bisa nyarita wah pokoknya di rumah sakit teh ripuh naon teh urang teh gering teh tapi urang sadar oh urang teh keur naon ya keur gering urang teh karasa ngomong waktu duhur kumaha tah wajib teu salat wajib ada
Nah kumaha tuh enak wuduna abdasna lamun saya kurang mampu nitah ka hiji keluarga nah ka pamajikan urang nah ka salaki urang nah ka budak urang contohna jang neng atau napi a pangnyanakeun cai atau napi pangbayengkeun abdi ka WC oh teu biasa da abdi mah keukeuh kudu nganaon ngabari cokotkeun cai ku sada ku pamajikan urang ke tempat sare teh didinya tuluy wudu nah namun saya kurang mampu enak gerak wuduna kusaha kurang ngantong di kobok sagayung kena jadi mustakmal kali teh kucurkeun gitu kan berarti nupang pertama di kumah adalah naon banget teu kudu kemu teu kudu nginsrep cai kana irung banget teh dia langsung palatrakeun teras panangan musta perkaraan we dina zirah terus naon suku kitu teh lamun bisa ada teu bisa ieu sagala rupana hese we pokona mah kumaha panguduankeun usaha ku pamajikan urang atawa ku budak urang beureun batal hah batal teh lamun saeng paantel kulit pamajikan jeung salaki teu make hail hahalang atuh teh kumaha lamun saeng make sarung tangan sanajan eta ipis pangkatna dicabakeun ka dieu teh jadi naon jadi batal atuh berarti wayahna dipangwuduankeun kusaha ku pamajikan urang nyari niat mangger kusaha urang dong ieu neng pangwuduankeun pangniatankeun salah Maot ya. kene jadi ngawuduan nu pae urang wajibna nyata bujang-bujang nu ngawuduan teu aya da jalmina ge sedengkeun waktos teu seureut pan nalika urang netepan teh syaratna kudu aya suci heula bebersih ngilangkeun hadas alit berarti kedang ngadu naon wudu sedengkeun waktos misal ninggal aduh parantos jam 2 teh sasaha kumaha tah netepan we di dinya netepan atuh meureun kiblatna ka mana da hese ka mana we kiblatna ge lah gitu da darurat teh kecuali orang bisa gerak lamun bisa gerak berarti nu diitungna lamun bisa nyangigir ka kanan anon ka katuhu ka kanan teh ieu nu ditungna jeung wajah dieu lamun teu bisa ngan sakadar nangkarak misalkeun kumaha tah sakumaha mampuna lamun kiblat misalkeun ka ditu ka payun berarti nangkarakna kitu tah gitu Terus ini itu nangkarak gitu kiblat misal punten ka ditu aya da karena rasa urang teh di berbaring rumah sakit teh kieu aya teh sabringa goler berarti nu dihitung kiblat teh mana ieu dah ieu sampean ka dieu tuluy wajib ieu si mastakang geuna dirada tangreukeun atuh teh lamun mampu samampuna ada nyata hese digular gilirna ge kumaha tuh ka mana we kiblatna teh mah nah, sholat didinya sanajan teu boga wudu sholat didinya kumaha sholatna disebut sholat lihurmatil naon waktu ngahormat kana waktu kenalika geus cager berarti wayahna wajib kudu dinaonan dikodoan boro-boro nyata teu kanaonan teu kakodoan kumaha tah berarti eta jalmi sami netepana hartosna teh teu matak janten beban atuh teh da darurat teh anjeunna ngan lamun saiknya pikeun keluargi sodakohan disebut teh fitnaon fidyah fidyah mah eta mah sodakoh kalebetkeun teu naon teu wajib rek dipidyahan sae rek teu dipidyahan disosios ngan lamun saik karunya gitu ka saha ka kolot ka dulur ka adik ka lanceuk ka indung jeung sajabana naonan we fidyahan atuh asap kan majis Jangan. Kadang yang bab lanjutnya di mana aja. Lanjut. Tata gaya keterangan dina safinah insya Allah ke dibahas lah panjang lebar mah al mukarram al ustad Badul Sibuk bener. Mungkin kikian Pan persoting itu. Itu. Lamun ngahaja pada saat kumaha?
ngaja sudah cuma Sengaja maksudnya kan menuju tanda manggil rumah sakit teh nya. Udurna teh iyalah maksudnya kotor bungkung maksudnya. Najis Tempas sungkul. gitu nya. Najis sungkul. Kotor najis sungkul. Mungkin we di ian di kodoan gitu misalnya. Pami misal sakinten orang mampu tadi teh digentos urang nyalira atau napi anu panggentoskeun mampu ya berarti wajib digentos nah Buku tebak. ulah nyata teu mampu hese sagala rupana darurat pokona mah sagala rupana geus Agar Bios eta di salengan. lamun sek darurat masakot jeung sagala rupana hese pokona mah lah kumaha salat teh disebut salat dihormatil waktu urang jarang jarang kemana ya? Keluar. Jepang. Hah? Jepang. Maka Jepang. Sempur, sama sempur. Jepang. Sempur, jarang. Kalau rasan orang teh naik mobil misalkan sanes pribadi, tapi mobil angkutan lah gitu. Nyanak artos teh pas-pasan. Keur berangkatkeun keur mulihkeun pas-pasan. Lamun sek misal orang turun dirinya satu orang mah bisa balik kena Ya, situ kudu nyegat mobil deui ada teu sedangkan waktu geus jam 2 misalkan lamun sek ditepikeun misalkan ka sempur ka ditu oh geus lewat tina waktuna geus nepi waktu asar kumaha salat tong dina kendaraan salat ada teu meureun teu wudu biasanya setenaun ge teu wudu disebut sholat dihormati naon teh waktu geningan sok aya dina gambar mah dina keterangan tayamum teh kana naon na kaca kana jok terus menang buku dia oh bener geningan kieu tata cara tayamum teh kana naon kana jok kana kaca gitulah syarat sahna tayamum seueur diantawisna nyata kada kububar ke kebul lamun sekinten-kinten dina kaca dina jok aya kubar ke kebul taneuh teh dikitukeun kurang lesna oh ternyata aya kekebulan atas teh kumaha maka teu sios urang tayamum ngalahna tina eta bubar dikitukeun sanes sana kaca ini keprukeun gitu atas teh kan lamun kinten-kinten dikitukeun kurang teh aya taneuhan bubar teh ka kebul kumaha eta mah teu sah nurutkeun mazhab Imam Syafi'i tayamum kana jok tayamum kana kaca tayamum kana bata keramik ieu teu sah tanpa terkecuali luar mazhab Imam Syafi'i mazhab Imam Maliki diantawisna sah tayamum kana naon kana kulit atuh lamun sek urang mazhabna mazhab Imam Syafi'i tayamum kana jok teu naon teu sah cara tadi teh tanpa terkecuali jokna loba bubar katingali oh aya kekebul ieu katingali secara mata kasab deui urang dieu eta mah teu sios urang dikitukeun da sinona teh kekebul taneuhna gitu kan kumaha tos saya tadi teh wih deui netepan deui tidinya netepan disebutna netepan dihormatil naon dihormatil waktu ngahormat kana naon waktu dina niatna berarti sejak abdi niat sholat zuhur 4 rakaat karena ngahormat waktu fardu karena Allah taala aja hareupeun urang da naik angkot ya gigilun urang sholat deui kieu mun kiblat ka mana kiblat mah gitu terus Koma Ustaz. Hah? Sambil cari apa? beri calik Jolong. calik biasa Bisi di talian heula itu eta kana jok. halus deh kieu kieu geus nepi urang naon urang kodok ngamalkeun ilmu kodok salah Kalem lagi jam 10 yang nah, itu adalah pirang-pirang rukun sholat di antawisna al-mudawamatu 'alaiha fi awqatiha wa bi arkaniha wa syurutiha pirang-pirang syaratna rukun jeung waktuna eta sholat wa ita'u zakati sareng nu katiluna eta nyumponan atanapi ngabayar kana zakat wallahu a'lam bishawab mudah-mudahan aya manfaat barokahna pikeun urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin Amin. punten
di sini kuring luhur saur bae carek nabi pribados nya kitu kene dina perkawis masalah roban ngamaknaan murahkeunana ieu kitab seueur lepatna ibatan leresna lepatna eta mah kaburuan ti pribados leresna hak pitulung tinu maha kawasa di sini kuring ulah kotoran kapura hapunten ka para wargi sadayana mudah-mudahan tauhid kalam aya barokah manfaat pikeun urang sadayana barokah rumah tanggi barokah kasab urang Amin. urang sadayana Amin. ya Allah ya rabbal alamin. Kalian ditutup akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.